Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalawargi ikhwan anu sami-sami hadir di naya tempat pamugi iringan cinta gentawis urang sadaya ngariung deui jaga di yaumul kiamah bari aya dina rahmat Allah. Bari urang sadaya kenal ka AA ulah saukur dohiriyah. Mudah-mudahan jeung rohani oge urang cing wawuh jeung ada. Lamun ngalakon Isra Mi'raj ku urang gitu nya. Da mah geus ru'yah. Ari urang ngan sakadar ngupingkeun. Jadi rek ngupikeun naon dan can ka dituna ge. Mata ka sok nyarioskeun ngalakonkeun Jakarta tapi ka Jakarta encan. Jadi baratkeun musim kuring ngalakon eta da kadina nya encan. Yang sim kuring tos bahagia gaduh guru mursyid anu nuduhkeun yen tos dugi ka dinya. Atak sim kuring salaresna mah calik di dieu teh ibaratkeun kapungkur nya lalakon pilihan-pilihan Allah menjadi makhlukna cek Allah teh teu aya di sanes makhluk anu pangsaena nyaeta malaikat. Kitu nya di payuna Nabi Adam. Malaikat sujud daku Allah dibele penghormatan pangsaena. Sujud dupi ka 2000 tahun sujudna. Ari palbah cek Allah malaikat naros ka Allah atas cekap abi ya Allah ieu teh kalebetkeun makhluk anu pangsaena aiseur Allah lain maneh nu pangalusna teh tuh cenah Adam. Padahal Adam mah kur salat teh 2 rakaat. Kitu nya. Naon cenah ya Allah, pangsaena eta Nabi Adam. Cek Allah teh maneh mah sujud oge kumaha cek maneh. Da kami teu marentah ka maneh. Karena eta naon? Sujud. Adam mah 2 rakaat oge parentahan kami. Jadi kesimpulanana mun lamun di urang, lamun ibadah urang karan hawa nafsu. Rek ibadahna mah ku ibadah ayeuna ritual. Ada ibadah ku faktual sabadal urang ritualna salat anu 5 waktu. Faktualna meureun tukang tani kana tani, tukang dagang kana dagang. Lamun eueuh eta tani tadi teh parentah saha? Allah jadi mau aya naonan? Nilaian. Tasim kuring ge keur ngadeg di dieu da salaresna mah bingungna teh dina gudang ilmu kudu nyaritakeun ilmu kitu. Dan pada tadi teh dasar parentahan guru komo ijazah tadi ti Nabi Ibrahim notifikasi gusin kuring bisi teh aku murid gitu. Bisi teh aku murid da rumah salamun tadi mah ngaji di dieu mah urang minggu kan gitu. Sim kuring mah rumaos tadi asa kaseniran satahun sakali kan dia taraja bungkul. Da mulut dana gitu. Tapi sim kuring hayang kaangkeun ieu teh janten murid gitu. Ya sim kuring teh gitu nya. Doa nanti sadayana mudah-mudahan sadayana gitu. Sim kuring mah ngarek ka Allah teh ulah mun saukur urang teh kenal teh duhirna wungkul tah. Kudu wau jeung naonna? Jeung ruhanina. Yang mudah-mudahan urangnya didugikeun ka dinya. Dan sim kuring bade ngulas kapungkur dongkap ka dieu teh nyapun guru kunaha teh kasim kuring masihan PR. Keur anjeun mah jung eteangan koma jaidun. Pangihkeun ku anjeun mana koma jaidun. Padahal koma jaidun teh eta lamun dina mana mah kitab naon eta teh? Kitab Jurumiyah nya. Kitu nya. Ulama Jurumiyah nyontohan teh ku bahasa koma jaidun. Koma ngadeg saha jaidun dijaid kan kurtibat kitu. Jiga eueuh maripatan di dinya. Padahal ulama ahli nahwu eta ku contoh koma jaidun itu marifat. Matak naon urang dituntut aya teh awal wajibin ala lisani marifat. Ari marifat mun bahasa urang mah meureun nyahonya.
Jadi bahasa mun di bahasa urang kan moal ayeuna urang kabongroy lamun teu nyaho. Aya jalma nu resep balatan bareng balasan teh nyaho. Aya resep euy ka awewe eta nyaho teu maneh. Teu. Jadi mau aya bahasa naon? Resep urang ka eta hiji awewe lamun teu nyaho. Kitu ge urang maresep mal timbul mahabbah ka saha? Ka Allah lamun urang teu resep mata sok gerak urang dina nafsu anu 7. Sifat mahabbah eta nafsu naon? Kan mardiyahnya. Terus gitu. Eta kan nafsu naon? Mardiyah. Anu dipikari ku saha? Ku Allah. Naon margina eta disebut dina sifat mardiyah. Kadang-kadang kan diurang teh kieu. Popolah mah daek tapi sifat mahabbah eueuh. Terus gitu leres. Salat mah osok. Adi cinta ka Allah naon? Henteu ku sabab naon? Teu maripat teu nyaho ka sana Allahna. Lamun diibaratkeun mah sapertikeun pamajikan urang di toel malam Jumat teh daekeun. Ngan hatena bendu teh nyaah, terus teu mahabbah ka urang teh. Da nya kitu teh kurang mere naonna? Resiko. Maksud kitu nya. Udah keugeuh teh salakina dipaksa we da hayang teh ya. Tapi hatena teu rido. Tadi dibarakeun kitu urang sadaya teh. Kitu nya mata perjogina kamu urang sadaya di dieu meureun mahabbah. Bahkan mahabbah di dinya timbulna tina sifat nafsuna dia mesti nama mahabbah timbul karena mutmainnah ya bahosyah. Cek tadi dia mah di nama bahasa hosyah moal sieun urang lamun teu nyaho. Jadi moal cinta urang lamun teu nyaho, moal sieun lamun teu nyaho. Naon atuh mata urang ludeng migawe dosa ka Allah, kusabab teu nyaho cinta mah ka Allah. Naon atuh mata urang resep ka Allah, kusabab urang teu apal ka Allah. Gitu nya. Naon atuh mata arah urang kana takdir anu ditibakeun ku Allah ka urang, urangna kurang cinta ka saha? Ka Allah. Pahamnya? Teksin kuring napa Quran dina ayat wal asri innal insana lafi husri. Jadi manusia teh demi masa, bahasana demi masa. Jadi ti masa baheula ge nepi ka masa ayeuna anu kitu mah kitu. Jadi kuduna di dinya dirinya ilah dina aman demi masa lo demi sumpah ku masa. Innal insana lafi husrin. Jadi jalma teh dina karugian. Payu 10 kodi can minimal cenah ieu teh euy. Jeung naon tah? Jeung pengeluaran. Payu 7 kodi deui rugi. Gitu nya. Terkecuali nu mau ngarasa kalau kita illal ladina aman. Jadi kerja manu iman mah dapal teh ya. Yen ieu teh sunatullah, yen ieu makhluk teh nu tadi diusik balikeun teh kusaha? Ku Allah jadi apaleun yen ieu teh pada melan Gusti Allah. Tong boro keur untung. Keur rugi oge jadi untung. Dan di dinya Allah nyen jalan kana sawarga teh lain ku untung. Cingku teu payu oge nyen naon? Nyun jalan nyata ku sabar teh ya. Cing ari sabar eta nafsu naon? Tahamul sobar nafsu naon eta? Karena jadi urang rasa teh dina rasa eta. Kapangi teh ku urang. Nah haroba sadarna, nah haroba arauna di urang teh. Oh lamun cek ayat Quran eta mah urang teh can kalebetkeun jalma nu naon? Iman. Da jalma nu iman mah teu naon teu keueungeun, teu sieunun. Sabab ieu posesina lalajo takdir Allah mata aya bahasa muraqabah. Naon ari muraqabah teh ngintip takdir Allah nu tiba ka urang nu kudu dipersiapkeun ka diri urang supaya jadi ibadah. Siapkeun sabarna, siapkeun ridona, siapkeun ikhlasna. Da jadi ibadah. Dalam urang pakir nya hayang meunang kabahagiaan ku kabeungharan, wah jauh. Jauh kudu ngadukan heubeunghar. Ya kurang usaha yang beunghar, teu beunghar kaburu maut, kan silaka. Laras kitu laras. Tapi lamun urang apal Allah tadi ge apal saha? Allah. Oh, sakur perkara nu ditakeun ku Allah ieu teu sia-sia. Kabeh oge aya nilai ibadah asal urang ngolah dina diri urang. Matak cek Allah walatan sanasibaka minad dunya. Tong poho jalan balik ka Allah di mana wae mane ditakdirkeun keur cager cing jadi jalan balik ka Allah keur geuring cing jadi jalan balik ka Allah keur sehat
keur beungar, keur pakir, jadi kiai, jadi tukang naon santri, cing jadi jalan balik ke Allah. Dan sabab saleres nama perjalanan urang teh sok sanajan tadi sumberna kitu ngalalakon anggar kan ngalaksanakeun mah urang teh masing-masingnya. Dan sabab dina perjalanan masing-masing, ieu mah jadi kiai, ieu mah jadi santri, ieu mah jadi tukang tarasi, ieu mah jadi tukang konveksi. Tadina perjalanan eta keukeuh nuturkeun dua mana nyata naon teh bingung jeung naon, bingung jeung tabungan. Terus gitu terus. Lu tuh tentu pada kiai tukang hadis, pada kiai apal bab sabar, ngerti baba beta mah. Omot tadi cenah ke kiai nu mimiti geuning nya. Cek guru urang bahasana ngagibeg we duit. Da kiai ge. Aya kasimkuring anu curhat kieu. Euy, cenah ieu teu ngajamin cenah boga pamajikan cenah tahfidz Quran 30 naon juz. Beas mengagibeg rugikan komo Pak Iya nih tadi nanya. Jadi meureun urang dirinya penyesuaian nya meureun pelajaran urang sok mang ayeuna mangsa sarangan Widi kan tadinya sunpun guru teh tadi kasim guring mere PR bahasa koma zaidun koma ngadeg sa zaidun dijahit sa ngadeg jahit ari jahit pagaweana naon ngadeg saha eta teh koma jaidun teh antara piil sareng naon pail koma piil jaidun pail ai pail naon kakuduan pail kudu isim kudu ropa kan jaidun teh isimnya naon nya ropa jaeta nya isim asmana Allah ropa Allah teh maha luhur gitunya didinya tiba subutul qiyam li zaid. Jadi balikan karena diri orang, saha nu musik balikan orang. Allah, ari Allah keur naon? Keur musik balikan orang. Taeta kabungkur, taeta koncina Isra Mi'raj teh. Ngeunu ngahalangan karena diri orang, kidunya naeta sebutkeun makhluk diri orang teh. Mata lamun hayang nepi ka rasa urang di dieu kieu ayeuna abi tapak damel saha? Allah leungitkeun heula anu disebutkeun tadi teh. Wujud aridi sareng wujud idopi. Dah hakikatna boga tapak gawe teh saha? Allah. Cing kira-kira urang sok macul tara. Osoknya urang macul kana sawah. Cing ari eta sawah teh nu ladang kurang dipacul teh tapak gawe saha? Urang cing eta tapak gawe boga gawe teh. Boga gawe teh eta. Henteu kan. Nah hari urang itu kan makhluk teh tapak gawe saha? Allah, nah urang ngerasakeun boga gawe. Pahamnya? Itu tah. Mata lalakon Isra Mi'raj mah salaresna eusina mah eta teh nepi ka sahana ka Allah nang pada palebat tajali teh tadi. Jadi jelema teh aya nu polos di kana tajali sifat, aya tajali afal, aya tajali dan. Tadi dinya kumaha kelas-kelasna eta mah kumaha pamere ti sahana. Ya Allah na aya ningali makhluk heula geus katingali makhlukna kakara oh ieu teh takdirna saha Allah aya kitu kan aya nu batur mah langsung kitunya ahli arifin mah langsung tajalli naon dan teu katingali makhlukna da ieu mah makhluk kudu sain halikun ruksak ieu naon mah makhluk mah nu katingali teh sahana tuh kitu batur mah jadi teu kudu genteng heula langsung tah itu mun bahasa amat tadi ngaranna teh muraqabah gitunya. Pahamnya ke atas itu ke atas ya singgung mah sakit tuh ya tadi aku penentuan dah asal ada ngadek-dek gitunya bahkan jadi pamungkas gitu teh meureun alhasil mah disimkuring catet naon mata kurang kudu marifat sabab jalma nu teu nyaho sajalma nu teu nyaho moal sieun berarti ku sieuna teh balas nyaho naon mata kurang keung dina migawe dosa sabab urang teu nyaho ka sahana ka Allahna. Namun mata kurang teu cinta ka Allahna, sabab urang teu apal ka sahana ka Allahna. Nah kitu. Kaduana beureun perjalanan urang syariat eta mah urang kalampahkeun tah kari urang leungitkeun tina diri urang tina disebutkeun tadi teh berangkatna Isra Mi'raj kusim kuring ka pernak eta res eta teh kapung kusim kuring basa berangkat pertama nyorotna eta disebatkeun nafsu naon teh mutmainnah laras berangkat na urang Isra Mi'raj teh tina nafsu mutmainnah
paingan kita nya paingan didinya disyaratkan orang kudu tenang dinanyikapi masalah dinanyikapi takdir tiba ku Allah kasaha ka urang dengan mutmainnah tenang mata tenang apa urang salat wa hamba nu bisik malikeun sabab itu tuh nu boga gawena saha teh ya Allah teh tuh kapani sahana Allah nyasa kitu we nu simkuringnya kabeh hatur mudah-mudahan aya manfaatna sindakna panggilan simkuring di atas nami bareng panggilan tadi teh ya berdoa nanti sadayana simkuring saurpun guru bagian kita sikna pamugi ilmu anu ku guru disampaikan ke simkuring cing jadi amal kalau simkuringnya kalau sadaya cing abi jadi masalah manfaat di ayana di tasikna sakitu tapi hatur ditutupan kedua robana tina bidunya sana wa billahi taufiq wa qina ada benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.